Janten syaratna teh Pak, cek kuring penasaran. Gampang. Cukup tanda tangan we surat kontrak ieu, cek Pak Joe bari ngasongkeun salambar kertas anu geus aya sababaraha hiji aturana. Naon ieu teh maksudna Pak? Cek kuring teu ngarti. Eta teh surat kontrak. Bukti lamun anjeun daek nikah kontrak ka anak kuring salila 2 tahun. Nepikeun salaki anu sabenerna datang ti luar negeri sanggeusna ngabereskeun heula gelar masterna, tah gitu. Cek Pak Joe tegas. Nikah kontrak. Naon deui ieu teh ya Allah? Nah saatos abdi seueur gagal nikah, ayeuna kedah ngalakonan nikah kontrak. Naon kalepatan abdi ya Allah? Garentas kuring dina jero hate. Tah, ieu anak kuring anu bakal jadi istri kontrak anjeun. Cek Pak Joe deui bari ngasongkeun HP-na anu aya gambar foto anakna. Katempo aya awewe umur 20-an leuwih, bangetna geulis kawas artis sinetron, boukna ngahaja di bulean, tapi meuni mantes jeung warna kulit anu bodas bersih. Tapi kunaon kudu nikah ka kuring? Asa ku araraneh da pasti moal hese menangkeun lalaki anu kumaha oge. Kuring nanya dina jero hate. Cukup tanda tangan. Masalah anjeun ku sia dibereskeun ayeuna keneh. Anjeun nyaah ka kolot jeung kanu jadi adi apanan lin. Hayang nyugemakeun kolot. Pokna deui Pak Joe ngadesek ka kuring. Mohon kantenan we Pak, cek kuring laun. Alus, ieu waktu jeung kasempetan keur anjeun pikeun ngawujudkeunana. Cek Pak Joe cemu ngolo. Adi anjeun bakal dibebaskeun tina tahanan polisi, digantian motorna anu leungit jeung dibere motor keur adi anjeun. Bonusna indung anjeun bakal dibere imah anyar. Kumaha? Oke kan? Hehe. Cek Pak Joe dibarengan ku seuri sinis. Bingung kudu naon anu diucap jeung dipilampah. Kuringan saukur cicing teu nembal saukur bingung. Jeung tangtu anjeun ge apal meureun kana konsekuensina lamun anjeun nolak kana kahayang kuring. Kuring mah teu biasa ditolak. Pokna sembung ngancam. Puguh we keur mah bingung katambah disingsieunan, jadi kalut we pikiran oge. Sok geura tanda tangan ari hayang tereh beres masalah mah. Kecuali lamun anjeun hayang nambah masalah. Pokna deui Pak Joe ngancam ka kuring anu teu puguh rarasaan. Mohon Pak, cek kuring geumpeur tuluy gutrut nanda tangan surat nikah kontrak ti Pak Joe. Diki, anjeun memang bener-bener budak anu nyaah ka kolot jeung ka adi, jeung teu nguciwakeun ka kuring anu jadi denungan anjeun. Cek Pak Joe deui bari seuri. Halo, bebaskeun adina Diki ti tahanan, gantian motor anu leungit. Terus pangmolikeun motor hiji keur adina. Ajak indungna sina milih perumahan anu dipikeh hayang ku indungna Diki. Pokna Pak Joe ngomong dina HP marentah ka sasaurang. Diki, ke balik gawe. Tungguan kuring di lobi. Urang bareng ka imah kuring nepungan calon hidup jeung indungna. Sok ayeuna mah pagawean deui we juk. Cek Pak Joe ngusir kuring ti ruanganana. Mohon mangga Pak, hatur nuhun kana sadaya bantosanana. Cek kuring bari pamit undur. Nya sok, kade ulah poho, geus sore tungguan di ditunya. Sedih, bungah, bingung, jadi hiji dina hate marengan kuring kaluar ti lawang pantok kantor anu jadi dunungan. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, samemeh bubar karyawan pabrik, kuring geus aya dina jero sedan mewah Pak Joe anu mawa kuring ka imahna. Asa ngimpi bisa diuk ngarendeng jeung bos bari disupiran ku supir pribadi. Kira-kira setengah jam mobil geus asup ka hiji perumahan elit. Canggeus diklaksonan, satpam imah Pak Joe geuwat muka panto gerbang imah tuluy ngahormat ka Pak Joe. Kuring kaluar tina mobil anu dibukakeun pantona ku supir pribadi Pak Joe, nyampak di hareupeun imah aya awewe umur 40-an keur ngajega. Katempo geulis kaurus ku salon jeung papakean anu mahal, oge reuncem ku perhiasan anu mewah. Eta lain jelemana pi, teu salah eta teh. Ceuk eta awewe anu taya lian ti pamajikan Pak Joe.
Sup ka imah pajowe anu sigrong, mani bolotot nempo joroan imah anu sagala mewah jeung marahal, beuki leutik we hate kuring nempo kaayaan kitu mah. Diki, iya teh Ibu Haja Uun, istri bapak, Ibuna Andin calon istri anjeun. Cek pajowe ngawanohkeun, kuring nyodorkeun leungeun niat hayang sesalaman jeung istrina bos, tapi teu dilayanan, da kuring mah teu pantes meureun sesalaman jeung jalma beunghar mah. Papih ieu, nah teu aya deui nu sanes kitu. Pokna deui Ibu Haji ka pajowe. Mam, diki teh karyawan teladan papih, 8 tahun anjeunna ngabakti bari taya ceda di Padamelan. Ayeuna anjeunna tos nyanggupan kana syarat-syarat ti papih. Cek pajowe bari seuri ka Bu Haja. Tapi mami ge boga syarat keur manehna papih, bisi engke ngamangpaatkeun kasempetan ieu keur ngalah harta urang. Cek Bu Haja ketus. Nya carioskeun we ka diki, meh mami tenang. Cek pajowe nembalan. Heh, saha ngaran teh? Diki nya. Yeuh, dengekeun ku maneh nya. Ingat, ieu ngan saukur nikah kontrak. Hartina aya wates waktuna, jeung lain nyaan tapi ngan saukur bobodohan. Heuh, sok sanajan maneh dikawinkeun bener jeung boga buku nikah oge. Imah, mobil jeung sagala parabot anu aya. Eta lain anu maneh, tapi ngan saukur inventaris sadila maneh kawin kontrak jeung anak kuring. Ngarti? Cek Bu Hajah ketus. Perih jeung pait pisan kadengena oge, tapi kuring teu bisa kukumaha. Mohon Bu, abdi ngartos, tembal kuring. Ih, lain ibu atuh, tapi Bu Hajah kitu. Ingat, sanajan geus kawin, engke maneh teu meunang nyabak si Andin, komo hayang sare barang mah. Ulah ngimpi lah pokona namanya, ulah ngimpi. Si Andin mah lain anu maneh, tapi anu si Rio calon minantu kuring di luar negeri keneh. Kadenge atawah henteu diki. Cek Bu Hajah bari nyentak. Mohon kadang pisan Bu Hajah, cek kuring bari anger teu wani neuteup. Hiji deui kadeu. Sanajan ke maneh geus kawin jeung anak kuring, omat ulah sakali-kali maneh nganggap mitoha ka kuring jeung ka salaki kuring, jeung ulah ngomong ka sasaha oge yen maneh minantu kuring, sanggup atawa henteu ha? Pokna deui meunit tegeug. Sanggem Bu Hajah sanggem, abdi nyakseni kalayan nampi ka sadayana syarat anu diajengkeun ku Ibu Hajah. Cek kuring bari leuleus hate asa kahina pisan. Alus, ingat, sakali maneh ngalanggar aturan, polisi sia urusanana. Pokna deui Ibu Hajah ngancam. Cumohon abdi nampi sareng uringa kana sagala resikona Ibu Hajah, tembal kuring ratug. Tah ayeuna mah maneh meunang manggihan anak kuring, tapi kudu inget kana kabeh aturan anu tadi nya. Cek Bu Hajah Uun. Andin, kadieu geulis. Suara Bu Hajah ngajorawok meuni handaruan awas speaker di masjid. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru teu lila di lantai 2 di jero kamar kaluar anu digerowan. Andin anak pajowe jeung Bu Hajah Uun turun tina tangga bari leungeun katuhuna nyeklan pagar tangga. Kuring ngalenyap teu percaya asa nempo putri anu dina dongeng. Andin anu geulis, kulitna bodas bersih, buukna ngahaja di bulean nurutan zaman ayeuna. Irung mancung, panon cureuleup, bibirna ipis beureum. Make baju mahal, ngan hanjakal beuteungna eusian, da geus katembong rada gede, aya meureun kana 3 atawa 4 bulan mah. Kuring tungkul, teu wani nempo kanu aya di dinya, bisi pajarkeun teu sopan. Sayang, ieu diki yeuh, calon anjeun. Tos satuju sareng nampi kana sadaya kahayang papih jeung mami. Cek pajowe ka anakna anu nyampeurkeun bali tuluy diuk gigireunana. Kadepi, tong kagok lamun manehna kurang ajar ka Andin, langsung penjarakeun wae pi. Cek Andin teu eleh galak ti indungna. Hehe, mohon atuh sayang, apa sih yang gak buat kamu? Cek pajowe meuni enteng. Kadepi, kudu dikarantina heula ah, bisi loba kumanan. Kabeh pakaianana kudu anu anyar, ke bisi mawa virus ka si Utun pi. Cek Andin beuki nambah ngarasa hinana kuring dihareupeun kabeh anu aya. Nya, tenang we. Ke saminggu rek nikah, diki bakal dikarantina ku papi. Hehehe. Cek pajowe nemalan deui.
Diki, sok ayeuna mah geura balik ka ditu. Disirek manggihan kula warga hidup, pek wae. Omat bejakeun ka indung, tong mawa sasaha engke dina waktuna hidup nikah jeung anak kuring. Adi maneh mah meunang datang, ceuk Pak Joe setengah ngusir. Mohon mangga Pak, kasadayana abdi permios, ceuk kuring cengkat nangtung bari rengkuh. Tah bawa keur bekal di jalan, ceuk Pak Joe bari ngalungkeun duit sagepok kana meja hareupeun kuring. Hatur nuhun Pak, teu kedah ngarepotkeun, ceuk kuring asa eueuh harga dirian. Hei, cokot eta, pan tadi geus janji rek nurut kana sakabeh parentah, inget atawa henteu ha? Ceuk Bu Hajah nyentak. Mohon Bu Hajah mohon, hapunten, ceuk kuring geumpeur bari ngarawatan duit dina meja. Mangga kasadayana, nada widina dikantun heula permios. Assalamualaikum. Kuring pamit bari sieun jeung asa kahina pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngan saukur Pak Joe wungkul anu nembalan teh. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, lempang asa teu napak kaluar ti imah eta, bener-bener asa jadi jalma panghinana sadunya, asa jadi jalma panggorengna pangdekilna, teu pantes meureun jalma miskin diuk sajajar jeung jalma beunghar mah. Ya Allah, upami ieu jalan anu kedah dilakonan ku abdi kanggo kabagjaan ibu katut rai abdi ikhlas najan hina oge ya Allah. Teu karasa cimata ngalembereh dina juru panon. Mang Guru gancangna ieu carita diki geus anjog ka imahna. Ujang, atur nuhun. Alhamdulillah adi maneh teh geus dibebaskeun kamari. Cenah mah dipiwarang ku dudungan Ujang. Cek mak kuring barang nempo kuring dina lawang panto, tuluy ngarangkul bari ceurik. Alhamdulillah mak, ngiring bingah, tembal kuring laun. Duh, meni bager boga dudungan teh Jang. Bagja pisan mamah, malahan adi maneh ge dibere motor sagala. Tuh geura coba tingali, meni alus motorna oge. Adi maneh mah meni atoheun pisan Jang. Ke coba mun balik sakola, pasti nganuhunkeun pisan ka Ujang. Cok indung kuring bunga, teu nyaho kana naon anu sabenerna karasakeun ku hate kuring. Mohon ma alhamdulillah, cek kuring leuleus. Samalah mah cenah, mah teh rek dibere imah, tapi milih we sorangan hayang di perumahan mana. Cenah kitu, kewe nungguan heula Ujang cek emat teh. Ya Allah, asa ngimpi mamah Jang, lain bohong, alhamdulillah. Cek emak teu beak syukuran, kuringan saukur imut nempo emak anu suka bunga. Kunaon Ujang, gering lain, mani leuleus kitu. Cek indung kuring nanya bangun anu apal, kuring anu keur gering hate. Kieu nya emak, nyuhungkeun widina sareng doana ti emak, minggon payun abdi bade nikah emak, cek kuring tungkul. Allahu Akbar, naon Jang? Indungna dikireuwas bari jeung teu percaya. Cag heula nya he, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.